Cacandran para leluhur ciri bumi daya Pancatengah. Cacandran para leluhur ciri bumi daya Pancatengah, daya Pancatengah. Lemah luhurna, letak bengkokna, lemah ada taranana. Kinsa saja eta mangrupakeun hiji kirata yen urang ngaharepkeun kawaluyaan. Ai kawaluyaan teh nyaeta kasampurnaan dina waruga. Jadi disebutkeun waluya mah kasampurnaan dina waruga seperti sehat, kasehatan dina panca indera, kasehatan dina usik jeung gerak waruga. Mun waluya mah teu aya hubunganana jeung rohani, tapi hubunganana sareng jasmani. Waluya salian teh eta waluh di hiji sayuran anu kacida kuatna. Makin lamun kurang dililakeun disimpen beuki lila, beuki lami, ieu teh beuki kuat, beuki enak, beuki amis. Justru lamun langsung dipetik langsung dimakan, langsung dituang, begitu dipetik langsung diseupan teh enak. Kukituna pamuga dina hiji waktu urang kudu boga patekadan, paniatan, jeung kekuatan seperti waluh anu ngandung harti. Urang dina hirup kumbuh di alam dunia ieu beuki lila, beuki enak, beuki lila, beuki teas kulitna, beuki leulit, beuki pulen dagingna, beuki lila, beuki enak sikina. Sabualuh mah timiti kulit daging nepi ka siki bisa diemam atau bisa dituang sadayana. Kukituna urang oge sing jadi waluh boh warugana, boh lengkahna, atanapi rasana kahirupan urang dirasakeun ku batur sing mawa enak. Kitu tah meureun. Kolot baheula kunaon sok aya sasajen ku waluh. Cacandran para leluhur